Aso sore urang ameng ka sisi sawah. Hayu urang ningali balong batur. Hayu. Daya mana genan? Ma gitu. Ma ameng tuh tinggali urang ningali empang batur. Wow ngampang cenah genan tingali. Ieu teh sawah. Di pelakan lauk. Awas neng HP tong dicanak atuh paur. Awas jatuh. Tuh. Pagi di dari tuh tingali. Ningali bapak cenah. Ningali bapak. Orot. Tuh. Gede keneh. Hah? Oh sawah eta. Keur ngeusian sawah nu eta. Mama gamanya. Iya. Anak nila. Mana? Alah. Bareureum. Urang mah teu boga nu bareureum, boga 2 siki. Nila beureum teh. Can boga nu gede. Tuh katinggalinya nu ieu saatnya. Nah, nu gede kene teh ditu mah pake heula eta. Ti motor deui. Ulah cenah ka ditu we. Tadi pernah ti ditutup. Jadi saatannya ya. Jadi saatan nu siang itu. Oh. Karena lauk mas nah guys, awas kotor wih nam mari kita tuh matu nam apa nam tah sore ningali empang batur anu bade melak lauk anu bade mijahkeun lauk. Papa minta. Papa minta. Naon, Neng? Oh, itu Ariduan tuh di luhur. Ariduan. Ayo nak belanjaan cenah.